Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keduk lah. Bermadau sautik laun deui. Biasa kapayun. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas, ridho, mudah-mudahan ngawal salam dari ikhlas sing laloba duit. Udah tarik ke sana duitnya, sing laloba pare, sing laloba budak. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul a'la. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli syirki wal wafa. Amma ba'du ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Urusan ngaos Quran ece Rasulullah kantosna dawuh al-qari wal mustami sawiyani fil ajri. Maca jeung ngadengekeun duanana ku Allah sarua diganjar. Lain amin jeung dengekeun heula. Urusanana akan jeung ece yakin teu ngadengekeun diganjar. Yakin. Lamun yakin kudu ngupingkeun oge diganjar mangka ngajawabna kudu rada sarua cok. Ari abdi tarik panjang ari oce sangeunahna. Ya nu bari nyatu deh. Balikan deui. Ya. Tong diliok motor lepas ngadepang uing ka ieu teh. Aya motor girere. Monggo, ku abdi dibere kode aja, lamun geus nepi ka dieu geus Allah. Sakitu pirage? Siap? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Siap? Kudu rada sarua mah diburuhan akur atuh. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Allah.
Innahu was-sami'ul basir. Daos. Raos. Daos. Raos. Jangan ngikeun. Ya tadi korok urut ya teh hapunten. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin was syakirin walhamdulillahi rabbil. Daya kata anu langkung layak dina kesempatan wengi anu berbahagia ieu. Sajadi urang sami negrakeun rasa syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala di qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Ngalangkungan kudrat kali iradat curahan sanes kanten nikmatna. Dina kesempatan wengi anu ieu urang sadayana kempel ngariung patepung lawung dina raraga pangaosan li zikri Isra'i wa Mi'raji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anu dita'allukeun kana memperingati sasidi Isra'keun sinaran di Mi'rajkeun kana junjunan urang sadayana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ageun harapan sareng kayakinan ieu riungan pangaosan mudah-mudahan dijantenkeun amal soleh anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Disadari tersit disadari diaku teu diaku Bapak Ibu sadayana ieu nikmat teh sanes nikmat anu biasa tapi nikmat luar biasa. Sabab jelema anu keur dipika cinta ku Allah dina ieu penting nyaeta jelema anu keur calik dina pangaosan. Halo. Jalmi nu keur dipika cinta ku Allah dina wengi ieu teh jalmi anu nuju Pangaosan. calik dina Pangaosan. pangaosan. Makana ieu nikmat lain nikmat anu murah, nikmat anu mahal, nikmat anu berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala anu misti ku urang sadayana disyukuri. Tapi sayang nikmat pamaparin Allah anu tiap saat, tiap detik, tiap bintang, tiap minggu, tiap bulan urang sadayana dianggok qalilan ma tashkurun. Tapi sayang manusia saeutik anu bersyukur atas nikmat tulus dipaparingkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kecil abdi rek nanya, loba mana nikmat Allah nu geus dibikeun jeung encan? Loba mana nu geus jeung encan? Kurang masuk minta nikmat nu encan dianggap badak sementara nikmat nu geus dibikeun dipopohokeun. Oke, simkuring moal wakan bilang nikmat kuning, nikmat sawah, nikmat mobil, nikmat kopiah, nikmat sorban, nikmat baju, nikmat udara yang kita hirup, nikmat soca anu tiap dinten kurang dianggap ninggal indah. Moal wakan memang ngabahas nikmat eta. Abdi rek ngabahas nikmat nu aya dina diri urang. Sabab ulama ahli fikih dengan tegas mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang tahu persis akan dirinya, maka orang tersebut akan kenal pada Tuhannya. Siap? Siap? Leres urang calik di dia nikmat Allah leres. Urang ngupingkeun ieu pangaosan nikmat Allah. Urang ningali ieu pangaosan nikmat Allah. Jangankan kita bersyukur, nilangna ge moal bisa Allah dengan tandas dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Lamun mah maraneh nu jangkung nu pendek nu beunghar nu miskin nu hideung nu bodas nu kasep jeung nu goreng rek nilang kana nikmat nu kami geus dibikeun. Saur Allah, ha moal bisa pernah ka itu, moal bisa pernah ka bilang. Setuju? Setuju. Cek. Cek.
Allah teh karena diri urang mere liang sok bilang ku ece sabari jiliang nu aya dina awak ece ku abdi diberi waktu 2 menit 1 2 3 beritung mata makan emalan pan kita bilang heula teh sok bilang bilang heula liang irung bilang heula kok sabari ji kok hah 5 sabari ji coba sabari ji coba hah 7 oke saya kunci jawabannya 7 ayo nih bukan awal ranu benten liang nu gede we mata mulut nu badak nu sok dicapakan moal poe sabari ji jadi bae nah ieu teh ieu 7 ieu 4 sabari ji etan bilangna Kang jangankan bersyukur barang mana disyukur cek kudu kapanggih heula kudu kabilang heula ameh teh jadi pasea oke kita bilang bareng-bareng hiji liang soca nu katuhu 2 liang soca anu kenca 3 liang panambung katuhu 4 liang panambung kenca 5 liang cepil nu katuhu 6 liang cepil nu kenca 7 liang baham karek dina hulu geus 7 tadi saha berarti sia kahana kebaliangan namun 7 pan jawabanana liang halap 2 balik deui guru nete 2 jeung 8 guru hiji liang soca nu katuhu 2 liang soca nu kenca 3 liang pangambung katuhu 4 liang pangambung kenca 5 liang baham 6 liang cepil katuhu 7 liang cepil nu kenca 8 liang susu nu katuhu hah ya ada Allah liang anu abdi dieu cai ajaran isuan budak usiku iki cenah coba berarti ya 8 liang susu katuhu 8 liang kenca liang susu nu kenca 10 liang ieu teh liang ijeung komplet teh dicanggeureuh nu ieu kumaha baheula sabari ji 7 8 8 10 11 liang bujur 12 liang pang dipapang liang orok eta mah udah gitu penting atuh milang lagi geus teh nyaho rek kumaha bersyukur makana urang sadayana salib dina ieu makom dina ieu tempat eta liang dibawa kabeh sebagai ungkapan syukur ka Allah Subhanahu wa taala sok aja lamun keur modal sok kapikir lamun satengah bulan teu bisa ngising kudu sabaraha boga duit peran samaya sok kapikir lamun keur kiih lamun 2 minggu teu bijieun kiih minimal nanti sadot ditaraju tebenang ditaraju dirujuk ke Rancamaya tebenang di Rancamaya dirujuk ke Hasan Sadikin bah jelema lebih ratusan juta tapi bisa ngejer mudah-mudahan sebagai ungkapan syukur urang sadayana ka Allah Subhanahu wa taala utamina sahibul balda sahibul bait jadi sejak tasakur ka Allah Subhanahu wa taala layakeun peringatan diisrokeun sidaran dimirojkeun junjunan urang sadayana mudah-mudahan naon anu dikorbankeun harta-harti emutan panagi mudah-mudahan sing jantan amal anu saleh anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala da kikieuan teh yakin abdi mah make duit background ieu nyawa meureunan dibere henteu ya mah gratis meureunnan kudu dibayar ku duit aktel balik kudu dibahanan duit abdi oge maksakeun lain teu capek ece mangkukna ti Karawang kamari ti Cikatuja ayeuna di dieu abdi ge bakat butuh duit doa duit abdi dateng besan mal hitung-hitungan nu pentingna abdi balik mawaan top amal guru amal
Bisaan Goreng euy. sangkawa. Pidoa di sadayana pangikeun ngalangkungan ieu tasakuran mumpung urang kumpul jalmi anu soleh sareng solihah, mumpung urang sadaya kumpul dina tempat pangaosan, mumpung urang sadaya nuju pika cinta ku Gusti Allah. Pidoa di sadayana sawirehna diangna panginten Nyi Nur parantos ngantun almarhumah Ceumana. Pidoa di sadayana mudah-mudahan ditampi iman silang Kursi euy Bapak euy. dilagakeun di alam Tenang, nyokot kursi ada diuk cangkeu yeuh. mudah-mudahan Nyokot kursi tuh. tidak saneskankeun dosa Nyokot kursi. Keur diuk ya Umumna euy ahli cangkeu. kubur urang sadayana nu parantos sami aya di alam barzakh mudah-mudahan aya dina ridona Allah Subhanahu wa taala bi barakati ummil Qur'an al-Fatihah. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shalawat wa salam barokah anu saseueur-seueurna mudah-mudahan senantiasa dicurahkeun dilimpahkeun ka junjungan urang sadayana Habibi wa habibana wa habiballah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lawagi para sahabat tabi'in kali tabi'atna wa ala sa'iril anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihim. Dengan penuh harapan sareng dambaan mudah-mudahan urang sadayana diangkeun umat anjeunna min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Halo. Teraskeun. Tidak kudu kata rato. Lanjut. 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 Mesti sarakutin suka udah lanjut. Dak. Seueur keneh lu datang ka urang. Bulan Rajab kerek sabaraha dinten ya? Nu datang ka urang loba keneh bingung, loba keneh bunga. Tasan euy, tasan. Halo? Loba keneh bingung, loba keneh bunga. Loba keneh bingung. Katerangan ngajamin sahaja anu hayang dileungitkeun ka bingung dikeun ti ku kabungahan dina bulan Rajab ieu hendakna memperbanyak membaca sholawat ke pangkuan agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing seueur ngaos. Sholawat ameh teu loba teuing kabing. Sok ece urang sholawat sasarengan. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika,
sebagai tanda dijanjikan tawis mika cinta kamantena sekaligus mudah-mudahan urang sadaya diangkat umat anjeunna min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aduh, dilung saya. Alhamdulillah cang minum lah. Meka harti aku aja urang judulan ngajina nya. On. Meh aya bawa kacabut meureun. Bingki we moe ngareuna. Keun wae moe. Urang judulan ceuh. Sadaya jelema di belah tomoh deui teh. Kudu ka mana ngaruh di abdi ceuh. Urang judulan ame aya bawakeun balik, ka bawa-bawa judulna atuh teh balik lagi teh. Ulah kieu naon irungna penting bieu teh ngaji teh atuh nih ngajengan mah kitu we. Urang judulan ya cenah. Teh nunuy. Wang judulan. Judulna teh sabab-sabab Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrokeun sareng dimi'rajkeun ku Gusti Allah. Naon cenah? Sabab-sabab Astagfirullah. Israelkan dimirjatkeun Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa guru atau ngejaan? Negara laut itu mah. Dia teh ngadengekeun teh. Judulna teh naon? Suara aya mana itu tapi itu jelas. Panjang teuing. Oh, wal ponokan we atuh. Aya cek resep nu panjang resep nu bono. Jangan panjang meukeun. Ponokan judulna teh sababna Rasulullah Isra Mi'raj. Naon cenah? Sababna Rasulullah Isra. Siap kacana geus siap. Bisi ditanya ku salaki naon teh bapana ngaji teh sababna Rasulullah Isra Mi'raj. Naon sababna teh agaleng saya geus sama pokona mah. Kitu we. Abdi maseur ka bahasa pangitna upami dibahas aya nama mah anggeus nepi ka subuh, bakal bayar ku abdi si Uden karunya. Hiji sababna teh catet atuh can nyenak buku teh. Pulpen mawa naon atuh? Tuliskeun HP atuh, tong update status wae nuliskeun judul ngaji sakacakapeun. Ejen status hiji sababna Rasulullah diisrokeun sinareng dimi'rajkeun ku Gusti Allah sabab dina tahun eta Rasulullah teh nuju nalangsa nuju sedih sedang duka. Rasulullah teh sedang Duka. duka naon? Sedih. Duka teh teuing. Hari Allah jelema dari asup itu. Itu sih panjang, mau kita simpon gitu. Mining kene panjang asup, mining kene pondok teu asup. Panjang asup. Mining kene panjang teu asup, mining kene pondok asup. Mining kene saban salah sahiji atuh cok. Mining kene panjang teu asup. Mining keneh pondok asup. Mining keneh panjang asup. Ngereus wae sih teh abdi makanan ngaji maksud teh sanajan saeutik sanajan pondok tapi asup kana lelembutan asup kana embutan isuk prak dipigawe ku Allah oka. Hiji sababna teh sabab Rasulullah diangkat oleh Allah melalui peristiwa agung, melalui peristiwa spektakuler, melalui peristiwa anu tidak bisa dijangkau oleh akal, oleh nalar manusia, yaitu peristiwa diisrokeun sinareng dimi'rajkeun
anjeunna sabab dina tahun eta Rasulullah teh nuju sed nah jangan mereka sedih sagala sabab satahun aja dua jalmi anu dipika cinta ku anjeunna dua jalmi nu jadi benteng moral dan spiritual demi perjuangan Islam dina tahun eta duaan ngantunkeun hiji Rasulullah tahun eta teh dikantunkeun bojona saha bojo Rasulullah teh Siti Khadijah. bojo Rasulullah teh saha cok hari pamajikan Rapi Ahmad saha kageuning nyarana hok kasih jurid mah Siti Khadijah Al-Kubra Siti Khadijah ngantunkeun dina tahun Rasulullah diisrokeun sinarang dimirajkeun ku Gusti Allah Ece kenalan sakumaha sabab Siti Khadijah teh istri anu geulis rancunit pinter bisnis kasalaki taat ngomong lemah lembut kasaluhureun ngahormat kasahanapeun ngahargaan jeung tatangga tarapasea ka pamarentah jeung ka ulama kabeh syariatna dipake ngantunkeun maka Rasulullah merasa sedih kira-kira mun isukan ece pae salaki ece seriheun moal cek kira-kira halo kira-kira urang mun isuk ka Gunung Taraju di ruang salaki urang sedihkeun moal Rasulullah teh bojo anake 11 bejaan. Sabaraha Rasulullah teh bojo anake 11. Eueuh hiji istri nu ditikah ku Rasul ngarasakan uhum. Kabeh enjoy, relax. Allah cemburu, Allah kehel, Allah. 11. Hari uing uga pamajikan hiji ke teu kalurus. Ngeceprek deui. Nah Rasulullah make sedih sabab Siti Khadijah teh istri geulis, pinter bisnis, nyarios lemah lembut, kacaroge hormat. Maka Rasulullah bersedih. Ayeuna kieu Kang. Guru, boga pamajikan keur mageulis bisa usaha tahu ada PNS guru mah kalau kasih guru ah singkongnya boga pamajikan pintar usaha geulis kasalaki taat mun dipapatahan tarane malan kami toha nyaah kasaluhureun hormat tuluy maot lalaki nyarima erek kawin dia mikir deui cok sieun teu meunangkeun deui pamajikan kawas nu ti heula. Ayeuna sakalipna coba mun boga pamajikan keur mah kecebeng. Cokor pinuh ku obras. Ramona kabeh teongeun. Ngomong kasalaki radikal kami toha teh nyaah kasaluhureun teu hormat tuluy kojor akan nerima hirup keneh ge di doa hayang teh pereh mohon ya hoyong gaduh cara ge soleh sing kompak atuh hoyong gaduh cara ge soleh genti montong AC hayeuna ngaranna soleh tong nanang ieu soleh kabeh genti sacara ge soleh cara ge abdi mah aja hayang gaduh cara ge bager hayang gaduh cara ge betah di imah keun wae teh usaha ge tembung
Kuncina hiji cek mun hayang boga salaki soleh bager hidang resep betah di imah kuncina hiji ece teu loba teuing ngomong. Oh, teu loba teuing pake tropaos. Ieu mah ngomong hareupeun salaki nepi ka maluncrat kana beungeut. Eta teh betaheun salaki ece teh, matak betaheun teh di wahangan useup. Oh, ya tiis. Ayo datang ka imah pada nalaman geus nampan. Loket geus dipokot hampir dirampung balik deui ka lauk teh. Siap, siap. Siap teu? Siti Khadijah teh istri Rasulullah anu pinter usaha, soleha, upami nyariosan. Cek, Siti Khadijah upami Rasulullah nuju sasauran tarawan tuneun ngangkat mastaka. Tungkul. Labbaika ya Rasulullah, sumohon ya Rasulullah. Ari geuceu mun keur dipapatahan ku salaki sok tangah sok tunggul. Jauh geuning ngacok. Paingan dina hadis eueuh jaminan. Tadina hadis mana dijamin asup ka surga teh Siti Khadijah, Siti Aisyah, Siti Fatimah, Siti Sophia, Siti Asia itu dijamin oleh Rasulullah asup ka surga. Oh, sugahan nur wajib asup surga Allah. Oh, atawa nunuy bakal ka surga cek Rasul teh. Oh. Calutak ka salaki mah lu jangan mang we sasaha. Can aya jaminan. Oh, itu maca dina hadis imas bakal asup ka surga Allah. Oh. Teu bener ngawayahna we ngaleong. Siti Khadijah mah upami Rasulullah geus sasauran teh sok tung. Cool. Ari ece mah mun salaki keur ngomong keneh malan heuh. Salaki masa kecap ece mah 700. Ngecap kancina Bapak Uden. Kancina ngarepan awewe mah diwati 2. Hiji sabar, kadua mentong ditemal. Sabab lamun ditemal awewe mah tararepeh. Sok awewe keur kecebrek. Nini si Uden keur kecebrek temal kieu we ari sia ngomong naon nepi ka magrib jam 1 aing ngomong repeh. Kancina awewe mah diwati sabar cicing mun biramana perlu masing sayogi obat tidur meuli ka Mantri Atang. Pamajikan keur ngecebrek lah inum tilu mah molor. Geus eueuh masalah. Di tembalan mah dosa geus 5 tahun ge dibahas eta mah. Tanggewana ka curi awewe teh kitu. Kapan keur ngabahas Siti Khadijah atuh ojo? Mana Siti Khadijah jadi lalaki mana mah sok ngaraco. Rasulullah teh nuju sedih dikantunkeun Siti Khadijah. Tak ojo teh ninggalkeun dunya teh sing sedihon, batur teh sing leungiteun. Ojo mau teh salaki leungiteun anak jeung incu leungiteun, batur sa RT leungiteun, batur sa RW leungiteun, batur sa kapuluhan leungiteun, batur sa desa leungiteun. Itu adalah soleha. Nah aya jelema teh nu maot teh batur salamurna teh ngomongna teh kieu lah alhamdulillah tiis eueuh si eta mah. Halo. Siap? Siap, Cak? Ulah lobat teuing ngom. Da boro-boro salaki jelema masih boga salaki ka jin ge loba ngomong mah betaheun maneh teh teh. Oh, cek baheula urang ditutup. Buka pamajikanna cerewet. Pinuh ceulina teh ual isuk-isuk karek hudang geus ngecebrek. Sok awe macam genep teh geus beak sabaraha kita ngomong. Memeh masak teh ngecebrek heula. Bakat ku kesal aja ku salah kira teh. Da awe mah kuncina lamun teu ngecebrek diajakan balanja sok keneh teh. Mah balanya juga kata Fit. Shopping. Pembelikan ada beberapa hiji mantau gue. Di bawah aja ku salakin nanti ya tanya ulang ke apa? Kuningnya apa tuh? Maya Sari Plaza atau
Sok ka mana betul nya bande. Di bawah ya cek itu Kamaya Sari Plaza. Kebenaran di luar nanti aya sumur nunggu kolot. Ah, wain matana di bawah apa majikan mah di sumrukeun kenapa wain makana sumur. Bawa isu kene can buka Maya Sari itu. Meuli bala-bala, meuli surabi dia teuing Bang Dahar itu sisi sumur mah teu nah cenah ya teh. Gerdahar dijongkrokkeun cuk gejebur teh ka handap. Dangeun 5 menit cuk biji makhluk cuk kumbana jalan. Cek salakina teh ari akang saha cenah ieu dijongkrok badag aing jin kafir. Aing geus 300 tahun cicing dina sumur ieu betah teu pernah bijil. Gara-gara pamajikan sia dia kahanap ngocoblak dihanap teu kaduga aing bijil ka ulun. Jin dia kebetaheun itu pamasingko. Di bawah ngacebrak ngomel teh tuluy turun deui. Pada melan saha teh? Hei, pada melan saha teh? Ieu masa laki karek jadi lawan babana ka dieu budak bayaran sakola. Bang Emok tawureun. PNM tuluy naon deui? MBK tuluy naon deui? Oh, lokoy pokona mah. Otak darah rempok terang teh korban Bang Emok mah. Darah rempok. Da saminggu 2 kali ditakor. Nginjem kanu Sabtu poe Jumaah pas sore dicetik. Aduh, itu PNM. Nginjem deui kanu Salasa pan Senin sore geus diketrok deui wae. Allah, itu teh Salasa. Engke mah gepeng sih teh, betul teh. Pakai kebejaan emeh barokah. Tong ka PNM, tong ka MBK, eceul nyeum mah. Kebejaan keberekan ibu mah. Kami toh aman tama. Aman kami toh mah. Pamen kaluwi. Insyaallah. Mata ujang bager kasep nanging can karawin melihan itu hati nu sabelah deui. Hegeus kolot geringan nih. Melihan nu mengok pun itu hal teh. Ngek sabelah deui pan teh kojor. Kawin we budakna teh. Ai pas kawin teh nu maot teh lain mitohan minantuna. Cek malaikat teh Anda belum beruntung. Silakan coba lagi. Aduh. Ya. Hei. Tong loba teh ngawan. Tong loba teh ngomong. Ah. Jadi tangga ke ari awe mah kitu adatna ke tangkang ti baheula meureun. Awe mah getol ngaji, getol bulanan, getol salawat, getol arisan. Ka itapakna eueuh. Beda jeung lalaki. Aya laki mah jarang ngaji teh ngeun apa sakali ngaji teh. Kadenge dipake laki mari awewe mah eueuh nu dipake ngajina teh. Jiga nu hideung nya di madrasah mah teh. Komo nerangkeun dosa ka indung, di madrasah ka mah balik edan deui ka emang. Sakedeung hideungna teh seperti kuburan yang mun aya rupae. Jiga nu nya geuning sedih. Kenapa bisa? Kemarin itu masih kena dibuat. Kapan kamari kan orang aja dia. Jika punya sedih balik ke mana? Wah ngecebat deh we. Siap ya. Oh tepati ayat tapakna nah hanya jangan ari awewe tepati ayat tapakna ari ngaji getol. Yo kuncina mah awe mah teu napak teh. Sabab memeh ngaji ngomongkeun batur. Di jalan keur unit ngaji ngomongkeun. Di madrasah keur ngaji ke masih keneh ngomongkeun balik ngaji ge teu weureu etah sungutna ngomongkeun nu matak ngajina teh ukur inti. Leres ya. Siti Khadijah ngantun dikantunkeun deui pamanna Abi Thalib. Dina tahun eta Rasulullah nuju sedih, Rasulullah nuju nalangsa, makana dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wisata rohani minal masjidil haram ilal masjidil aqsa.
Masjidil Haram di Mekah ilal Masjidil Aqsa ka Masjidil Aqsa di Palestina. Masjidil Haram dari mana? Di mana? Saya ngomongin Masjidil Haram di radio eta deh. Masjidil Haramnya di mana? Di Mekah. Masjidil Aqsa di jauh deket. Sabaraha kilo? Rasulullah diisrokeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa unggul 1441 km. Sing sok mun dia ka mana, Kang? 1440 hiji, 1500 begitu lah. 1500 kilo mun dia ke mana? Ka Aceh jeung. Ya, lamun akang isukan ini ke ujung kulon, pangkulona Pulau Jawa, bawa meteran ninjom tidulah. Dipantang ku teh maju ka wetan nepi ka Banyuwangi memeh mun tas ka Bali eta ngeun 880 kilo encan 1000. Ngeun 880 kilo. Percaya enggak? Teu percaya ukur kumaha ku sorangan. Ini jadi ukur ini percaya kawin. Ini percaya. 880 Rasulullah di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa unggul 1441 km. Di Masjidil Aqsa ka langit ka hiji jumlah kilometerna saeuheuh. Sabaraha cenah? Saeuheuh. Di langit ka hiji ka langit ka dua saeuheuh. Di langit ka dua ka langit ka tilu saeuheuh. Di langit ka tilu ka langit ka opat saeuheuh. Di ka opat nepi ka kalima saanu. Di 5 nepi ka 6 setahun. Di 6 nepi ka 7 sakitu. Di 7 karo pro kamustawan duit Sidratul Muntaha wallahu alam. Teu aya nu bisa ngajumlahkeun. Teu aya nu terang kecuali Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah agung diisrokeun sareng dimi'rajkeun sehingga urang bangga sabab eueuh deui rasul eueuh deui nabi anu diisrokeun jeung dimi'rajkeun kecuali nabi urang jeung rasul urang. Kungsi aja ngadenge peringatan Isra Mi'raj Nabi Adam. Ayeuna teh bade rajaban di Cibengang, ayeuna teh bade peringatan di Cibengang teh ayeuna teh bade pangaosan dalam rangka naon nyai Isra Mi'raj Nabi Ibrahim alaihissalam. Kungsi ngadenge teh. Oh, nabi jeung rasul diisrokeun jeung dimi'rajkeun diangkat oleh Allah ke tempat yang tidak pernah diinjak oleh makhluk kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya nabi sareng rasul urang. Kumaha urang teu bangga, kumaha urang teu bungah. Makana kalakungan peringatan Isra Mi'raj ieu urang sami ungkapkeun syukur urang sadayana ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan syukur urang sadaya ditampi kumantenna. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ayeuna teh usum virus cek di kota mah geus make masker. Ayeuna teh virus kolorna. Corona tuh. Sadah virus corona. Mal nepi kana virus kolorna. Bapak Ibu sadayana anu sami ku simkuring dipihormat, tapi simkuring amanat panginten. Kita jangan terlalu takut dengan virus corona. Ulah nyapelekeun. Hidup sehat, hidup harus dijaga, tapi terlalu takut tekenging sehingga jadi paranoid terlalu sieun. Kumaha tuh ya? Jaman anu kacida ngompon gitulah kumaha tuh namina teh. Justru corona akan masuk kepada orang yang ketakutan sehingga daya tahan tubuhna teu aya. Jelema manusieunan mah daya tahan tubuhna teh eueuh. Virus akan cepat masuk. Maka yakini bahwa corona adalah ciptaan Allah moal kena ka jelema nu teu diizinan ku Allah Subhanahu wa taala. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Urang sami yakini virus ieu teh ujian keur urang sadayana bisa jadi siksaan keur orang-orang kafir, bencana sareng bencana, malapetaka sareng malapetaka, moal datang bencana ti Gusti Allah, teguran ti Allah lamun di dunya pangeusi dunya eueuh nu meunangna.
bakal datang azab jeung siksaan ti Allah, bencana ti Gusti Allah mun di dunya geus loba nu ngonang kana murka Allah. Hayang uningan nu sok ngonang kana gempa, nu sok ngonang lini hayang apa, nu sok ngonang wae kana lini teh jelema nu ngaku bener bari cicing dina salah teh ngonang bencana teh. Jelema ngaku bener tapi pribadina cicing dina jalan naon nu salah, jelema nu nyalahkeun ka batur padahal pribadina cicing dina salah, itulah nu ngonang murka Allah. Dua, di mana indung geus ngarasa ceurik, geus ngarasa cikerih, kudu jadi anakna eta teh ngonang corona. Corona moal datang, moal diturunkeun, moal diciptakeun ku Allah, mun eueuh lantaran nu ngonangna. Kusabab loba anak anu geus membikin indung bapana ceurik berlebihan, maka corona segera diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gempa bumi di mana-mana, banjir unggal bulan, bencana ti Allah bertubi-tubi eta teh gara-gara maksiat urang sadayana, gara-gara dosa urang sadayana, dionang ku urang, kakolot teu hormat, kasaluhureun teu hormat, kasahanapeun teu ngahargaan, kabatur nyang kasalah, pribadina cicing dina jalan salah, itulah salah satu mengundang kana murkana Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua, bencana.
upami di dunia ieu manusia masih taat ke Allah Subhanahu wa taala. Siap teh siap. Hiji sababna Rasulullah diisrokeun teh naon? Sedih. Astagfirullahaladzim. Hiji sababna Rasulullah diisrokeun teh naon? Udah nggak jawab. Taruh nuhun. Kumaha itu dituluikeun ge atuh ceu itu kaharti mah bingung. Sababna teh Allah ngahibur kekasihna karena dina tahun eta teh Rasulullah nuju nalangsa. Itu atuh teh lah ngajawabna nalangsa. Naon sababna teh? Nalangsa. Saha nalangsa teh? Ai ece nalangsan ke siap cenah ulah diondang wae berempat cenah corona ulah diondang wae boga indung ieu mari keur cager maneh mah ai keur gering segala ditatawarkeun mah ager atuh anggur geus gering mah nyaho indung teh teu ngeunaheun nyatu tawaran nu ngarareuna keur ngeunaheun keneh rek dibere nu ngeunah mejem gerjag-jag mah bade ager kan ngeun adiakan ku mitoha teh mah bade nate putri noong raoseun aing geus ngagoler geus empes-empes kakarani tawaran siap cok aing keur cager di bobodo wae maneh mah mah urang ada harbaso bisi lurus keur cager mah aku mah atuh nanya hayang tak mah caina we urut budak atuh ngayer teteh orang corona teteh cok orang gempa teteh orang murka Allah orang beurit orang wereng orang virus kena cabe kaeta geus loba aya teh jelema teh nyarerieun indung bapa teh kudu jadi anakna ayahna urang mah anu masih kena diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala komo ece gaduh ibu ramatos teu aya mah sing sering ece memehna naon doakeun heula indung urang doakeun heula rama urang sabab eueuh deui nikmat keur nu geus maot mah kecuali tilu hal hiji idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin hiji sedekah jariyah wa ilmin yuntafa'u bihi dua ilmu anu manfaat wa waladin sholihin yad'ulah tilu doana jalmi murang kalih anu soleh doakeun ya cenah ulah waka menta jang setor ulah waka menta jang bayaran listrik ulah waka menta salaki soleh ulah waka menta salaki alus budi eta mah kai kan ya geus kitu jadina penta leuwih ti heula penta teh pangapura keur ibu mah ulah berembeng menta rezeki ari indung bapa teh didoakeun ijabahna Allah keur jelema nu ngadoa poho ka indung jeung bapana lir ibarat jauhna langit ka bumi dina pada jauhna ijabah Allah Subhanahu wa taala kitu cok halo ari urang aya di dunia ieu teh geus sagede kieu ti bareto Can atawa leutik heula leutik heula ari dahar ujug-ujug bisa atawa dihuapan heula baheula mah ngadahar opak teh dicapek heula ku indungna geus lembut wawakeun ka anakna patak sarioneun budak teh baheula mah ku indung teh da ciduhna kahakan sakali nyaringkat indungna baheula mah budak teh nyempon ke kolong uing minang disiksa baheula ku gembiang sieun ku indung teh geus teh ayeuna geus jamotan baru dah ayeuna sok tinggal iku cenah aing sieun ku indungna teh jam genep geus cebrak nepi ka ingin sakola ih eta direret ku anakna teh coban murangkeun henteu da ayeuna mah ti orok keneh geus ku seno oh wah maraban orok di bawah bae na cok baheula mah di bawah heula ku indungna geus lembut dot ka budakna ngadahar kue capek heula ku indungna wal ka orok ayeuna mah pan geus ku senok ti leutikannya
Matak eueuh kasieun budak teh rangep teh kalah dicarekan teh. Ti urang bolotot satengah, ti budak mah kalah sahiji bolotot mah teh. Ya teh malah urang teh teu ujug-ujug sagede kieu, teu ujug-ujug bisa ngomong, teu ujug-ujug bisa nyarios. Sanajan urang Sunda mah sok salah ngalakihna. Sok urang Sunda mah salah. Ti budak teh budak geus dibawa bingung, lumatak loba jelema bararutak kasuk abi tuh. Da bingung geus dileutik keneh aja. Orok keneh geus bingung da indungna. Sila den putasaha. Atuh budak teh mikir aing budak saha atuh caranya euy. Apa indungna nanyakeun. Silaja putasaha. Cek orok teh atuh ari aing budak saha geuning indung aing nanyakeun. Geus bingung ti orok keneh. Entong ngadu bingung budak aja si Ratu Putra Mamah cenah. Bukan jeung budak saha. Apaan maneh nya keneh ngajuru. Sia-sia. Ente ujug-ujug jarjar, ente ujug-ujug gede, ente ujug-ujug kumisan, ente ujug-ujug pinter ngomong, tapi sadayana ieu teh jasa Ibu Rama urang sadayana. Diakui teu diakui, disadari teu disadari. Mun hirup hayang untung lawangna aja lawangna surga teh indung Bapak erek kumaha bisa asup ka surga ari lawangna diliwat ai lawangna teh di sorang makana pintu untuk menuju surga na Allah lamun hayang loba dibungahkeun ku Allah sing loba we ngabungahkeun ka indung Bapak jelema nu loba kabingung loba kasusah loba kabingungkeun teh ka indung jeung bapana siap lamunan.
ridha Allah Ta'ala. Pengatur waktu, pengatur acara, hatur nuhun kana waktosna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.